Lagi si kalau awat dulu jami nyebatkan kasep bener. Oh, tosan. Biasanya kacang semai. Jakarta mah itu dia brigade seperti ya. Mipir katumbiri mapai mapai kilat panjang di dalam suka dibencarung kaya walet nantang hujan geuning ayeuna sadaya. Wakil Gubernur Jawa Bapak Didi Mangga wilujeng sumpi tata bupakayu agung wilujeng sumpi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Dina kesempatan dia semkuring patut nganuhunkeun kasadayana anu parantos ngabantos tapi kageningan nu hese oge jadi ayeuna teh alhamdulillah. Tah ayeuna teh terusung gunjang ganjing elit politik silih rengkas silih kelit waduh silih tonyo eta teh keun bae lah urang satekah pola naon anu bisa bermanfaat yang masyarakat secara nyata sok orang konsentrasi kadinya baik eta mah mungkin salah nu gunjang ganjing mah eta mah pasti salah. Nah gitu ari di PKTS tadi disebut organisasi kemasyarakatan sukarela untuk dibayar teu aya nu mayar. Kami mah hayang memberi ke masyarakat anu geus 65 tahun ayeuna urang merdeka hirupna teh kitu keneh we
Saya sebagai seorang prajurit pejuang 45 nangis di dalam hati. Ulah kieu wae ieu teh. Sok sing konsentris memelihara negara ieu, memelihara bangsa ieu, sing nyata bantuan urang ka masyarakat banyak. Dan sakitu dengan loba kebutuhna. Tah, ari motor di PKTST 2 nyata leuweung jeung pedesaan. Ayo motor leuweung rusak cai bea rakyat balangsa. Jadi leuweung teh cing atuh pelihara sing bener. Pak Bupati kunaon dina tadi pidato leuweung teh disebut saya. Ya, infrastruktur manusia mah langgeng eueuh leuweung. Pasti murka alam akan ngaruksak deui naon anu geus dibangun. Leuweung heula atuh pemimpin sing eling lah. Nah, leuweung teh kudu hejo. Sabab leuweung hejo, rakyat bisa mejo. Itu atuh. Jadi habitat kami mah di PKTS lain metropolitan lain. Desa jeung leuweung. Itu Dabongan seperti dipopohokeun pada eta teh kekuatan pokok negara dan bangsa. Tah ayeuna salah suatu anu dilaksanakeun teh ieu anu ku urang ayeuna bade diresmikeun saenya ya. Saenya. Sok sanu bade henteu nyebut henteu ditonyokeun. Sakitu bagusna ieu teh tahan banting ieu teh ku gempa tahan banting ku rinyu tahan banting da awin oge diproses terlebih dahulu. Hargana murah dibandingkeun jeung semen kitu-kitu wae mah semen kitu-kitu wae mah 1.500.000 sa meter persegi. Ieu mah kudu 600 ge anggeus. Tah ieu teh jang contoh jang dipake bali ajang memberi pelajaran. Cek cimpuring cing semoga-moga ieu teh sing jadi contoh. Ieu teh tinting karuhun urang. Ari karuhun urang teh loba nu benerna tibatan nu teu benerna. Eta cek orang Baduy mah pa zaman ayeuna mah nu pinter teh nyeureun. Tapi anu bener mah nyaeutikan cenah kitu. Ya sakali deui sugan jadi contoh. Terusna atuh tadi disebut-sebut tani organik. Kami dari PKTS mempunyai keyakinan ayeuna negara keur ngusahakeun swasembada beras. Iya Bapak Presiden mau bisa pengusaha atau melaksanakan swasembada beras upama masih kene paketnya make pupuk kimia. Pupuk kimia teracun. Betung jalma ulah diracun, tanaman ulah diracun, tanah ulah diracun. Atuh jawab naon ceuk karuhun urang geus dicontohan sok tani organik. Ulah make racun, impossible.
swasembada beras bisa dicapai make paket pupuk kimia 40 sampai 50% lahan sawah nu ayeuna aya di saantoro Indonesia kalau make sistem SRI, sistem tani organik, make kompos jeung swasembada beras teh plus 10 juta ton cadangan sudah bisa tercapai. So, generasi muda bangkit. Kamulah yang jadi harapan daripada bangsa dan negara ini. Saya titip negara dan bangsa ini kepada kamu semua. Singalah untuk negara dan bangsa ini. Kemahangan gawe dengan Siliwangi, di mana peran elektoral? Tidak. So, rakyat Jawa Barat contohan kebangkitan nasional.